Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Rosa Amelia SMA Negeri 1 Bojonggede dina acara warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes nandaskeun yen pamarentah mimitina nargetkeun pikeun ngalengitkeun cacar jeung rubella di Indonesia dina tahun 2023. Tapi kaayaan ieu dianggap geus hontal. Panjabat Direktur Pengelolaan Imunisasi di P2P Direktorat Jenderal Kemenkes Prima Yosepin nandaskeun pikeun ngalengitkeun cacar jeung rubella diperlukan hasil imunisasi anu luhur malah. Kitu oge panjagaan cacar jeung rubella kalawan target micen 2/100 sarebu orang Indonesia. Ia dikonfirmasi ku data di Kementerian Kesehatan anu nyatakan yen 58% kasus campak anu dikonfirmasi henteu nampi imunisasi. Tayangan 7% barudak anu geus narima 2 atawa leuwih dosis cacar jeung rubella imunisasi. 5% geus narima hiji dosis, serta 30% liana teu boga status vaksinasi di pikawanno. Warta anu diparantos didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.